Kemarin bi. Ke warung meuli Pajero bibi mah. Meuli Pajero ka dieu heula ka dieu heula. Dieu rek curhat yeuh. Geuning mah ini nukang nya nu ngewa ka urang. Era bajuna sarua juga grup taguni cawi tali bae. Sarua dih. Heeh. Breaker, Denma, Stopper. Tuh orang betul gitu cing ngali harapna. Tuh sarua. Nah, Tapi heueuh board keneh. Ini mung eleh ya bi aing ku alo. Ampun teuing. Alo gaya yang ngilu. Ieu tah nu disebut bibi okem teh nu kieu guys. Lain bi orang teh rek curhat euy. Budak nih. Si jika nate euy resep-resep kalalaki bobogohan besok diantarkeun balik sekolah lagi mungkin bae atuh diajar di saya teh dewasa ini mah. nya sih beda anger we orang budak wewe hariwang eta merenya anu disebut cinta monyet teh lain ai bibi baheula eta ngarasakeun teu cinta monyet Ngarasakeun bibi oge sarua. eta sugan sebar halila bibi bobogohan model kitu. Nah 5 menit bibi mah sakedeung Ai eta bobogohan atau anyang-anyangan bi ini 5 menit aja kumaha caritana eta bisa 5 menit gitu kumaha embung bongan kieu yeuh. Neng, kalau cowok perokok di mata Neng gimana? Dianggap asbak ke mata orang. Embung atuh diputuskeun we. parah aja parah bi entah gitu konsep nabi ya maksudna pandangan bibi ya pandangan bibi teh ya di mata bibi maksudna teh pandangan maksudna teh pendapat bibi resep teh sih kalau laki anu ngarokok gitu maksudnya henteu maksudna manehna ngarokok terus dikuceskeun kana panon bibi henteu bi ya wae bi aing paingan aja nggak seukur 5 menit ya sawae ya nenek gayung ya Konten ini disponsori oleh Kaparengan deui di dieu kenaon? biasa we di mana teh Di konter orang anjir. Menang kabunga. Menang kabunga orang. kumaha deh Orang teh ngisi pulsa. Konter pas pelayan teh awe gelis. terus Anjir. Ditinggal. ngicepan kumaha Jika nama udang sare teuing kumaha teuing beureum aing teh ka harti ces ya. Teu ka harti urang. kumaha mimitina Begitu aja Neng. Bapak bade ngalebetan pulsa. Cek urang teh. Ari cek si Neng nulis teh. Pak, sabaraha nomerna? Langsung minta nomor. Ka urang. Pokoheun. Beureum jiga na tahu. bogoheun cenah geus rempak deui wae ieu anjir bogoheun cenah geus rempak deui wae ieu anjir bogoheun kumaha ieu teh bogoheun kumaha Pogoheun ka urang. Awe langsung minta nomor. ai itu awewe gadis atau nini Gadis saumur jeung budak urang, saumur. Urang ya huleng urang ge ka imah teu daek sare langsung ngagolep di imah ge urang. Kita nomor langsung CS ka urang. Anjir. parah anjing nya heueuh atuh minta nomor atuh pas diminta nomor pan rek ngeusian pulsa kumaha lamun misalkan teu diminta nomorna manehna anjir parah ieu anjir rempak deui wae ieu anjir jelema anyar rempak deui ampun aing mah salah naon atuh Gusti urang teh euy dipanggihkeun jeung jelema rempak we tuluy Penting di dinya nempo Persib teh berat.
anjir menanyakan nonton Persib ke aing. Teu ningali baju aing warna naon. Oh. Ya. Persib mah nu aing kos. Ya. Baju nepieun ka getih-getih nepieun ka tulang-tulang ge biru aing. Persib nu aing pokona lain nu maneh. Ya guys. Ningali atuh anjir. Ramenya Kelas atuh anjir Persib nu aing teh. keur hadena ayeuna teh Persib we asli. Keur mamang prangna ayeuna pokona mangahod-hod we Persib mah ayeuna mah anjir keur di puncak atuh ayeuna mah. Ya. Juara anjir. Lain sekelas Persib anjir liburan ke puncaknya atau menurut mah ke Eropa berat ke palang tiris ngahod-hod mah nya. Ini Cilepeung deui wae si Kosip ampun teh. Please kos, ya maksudnya di puncak klasmen. Di puncak klasmen di puncak. Maksudnya naon teh ngaranna teh ranking tertinggi. Pokokna mah Persib nya geus pokona mah musim nu ayeuna Persib mah juara we anjir. Nya juara mah geus di tangan Persib mah. Geus pokona. Atuh gagal jadi juara berat. Naon ke jeung gagal sagala sih teh? Pan ait kena tangan mah atuh anjir handsball kadituna penalti gagal jadi juara. Cangkelna ieu anjing ngomong jeung si Kosim ampun teuing kos. Maksudna anjir geus di tangan teh geus di atas kertas anjir geus pokona mah bakal menang we Persib mah maksudna. Geus di tangan teh maksudna teh. Henteu maksudna eta bolana kana leungeun henteu. Teh paribahasa lah eta mah anjir. Bahasa kerena. Ai si Kosim anjir. Bisa wae ieu anjir ya. Cabai genot ya. Brad, si Kosim ka bae dieu, Brad? Wah. Wah deh. Eta, Brad. Aceng geus aya saminggu sia, Brad. Teu papanggih jeung si Kosim. Naon kamari mah aya ulin ka dieu. Ari dinya teh apal di, Brad? Kamari teh aceng teh pasya jeung si Kosim, Brad. Ngahina bae angger, Brad. Ngahina kumaha teh? Kapan manehna teh bare teh tebogeun hayam, Brad. Dibere ku aceng teh sabibit, Brad. Anakan loba. Nah, terus Hayamna teh, Brad. Ku aceng dipentah hiji, Brad. lain mere iya geura ngobrolna kalah mana mah ceng cenah ngeletak cidu sorangan ari kitu mah beureun aceng sakumaha laparna gari cidu sorangan mah angger geuleuh berat mari keur batuk mah geuning ngahina eta maksudna nya untung tadi onjok dadana ge eta si Kosim ku aceng berat da ceng lain ngahina ceng eta mah ceng atuh ceng si Kosim teh atuh da ieu mah aing geus dibejaan anjir montong make ejeung paribahasa jeung si ieu mah da moal balik aing kudu ngajelaskeun ayeuna yeuh ceng eta teh paribahasa Brad, isuk mah suang nguseup ya musuh ka mana ka leuwih keris. teu sanggup bos urang ka leuwih keris mah atuh bos leuweung keneh leuwih keris mah siga eueuh tempat sejen yeuh di dinya mah loba keneh orai hejo ge sieun aing teu sanggup sieun aing Dirinya mah cemen pisan atuh tinggal mawa pilok beureum. ini serempak deui wae ieu aing boga dunungan terus ku obos engke lamun penak sareng orai hejo bade dipiloknya Nya ameh ente teu sieun pilok heula. bos orai hejo eta najan dipilok beureum dipilok koneng bagedod oge bos anger peurah namah peurah orai hejo anger bos teu ngaruh anjir parah aya ya boga bos ieu ampun teuing hah bisa wae ieu ya balado jengkol ya Brad, Uwi menang ke bunga deui poe ieu. Aduh. kabungan naon itu Urang tadi ke salon, isuk-isuk. Bus ka jero, daftar. Kita milih awewe 5 sakitu garulisna. Denge. Cek aing oge payu deui aing. terus
dibawa ke ruangan ke jero. Coba neng, bani kumakan, bapak. Tilangkung bapak sama nggak bebas. Anjir dengek, cek aing dengek. Parah anjir ya aki-aki pureun ieu. Iya normal. Normal sih teh. Nah normal. Normal kasalon mah kabehnana ge kitu. Kasalon mah kitu kabehnana ge aki-aki. Ya ditanya arek diteuk-teuk model kumaha atawa misalkan arek dikeramas tah ieu buuk ya. Ieu sirah, ieu sirah. Maksudna didinya ka itu teh arek di kumaha. Rek diteuk-teuk terus dikeriting urang teh. Anjing dikeriting cenah ieu sirah kieu. Ieu sirah, ieu sirah. Maksudna didinya ka itu teh arek di kumaha. Rek diteuk-teuk terus dikeriting urang teh. Anjing dikeriting cenah ieu sirah kieu. Cik aing mah ka tukang salonanya. Mun ningalieun ieu tukang salona teuk-teuk cik aing mah aki-aki kieu mah beheungna. Teu kagok anjir hayang dikiriting cenah ieu. Diponi we sakalian. Parah anjir. Aki ieu ampun teuing. Kamari ka operator. Ka tukang konter ayeuna geus bogoheun deui wae ieu cenah. Ka tukang salon. Ampun teuing. Aki rempag anjir parah.